Naon sia ujuk? Sia. Anjing mau permulanana yuk. Naon? Tadi kan eta. Yo, ngasaan aing mah cil biragenan ngasaan. Aw. Ini parah nih. Mang Jack si Acil teh di dieu dagang bakso ikan teh. Oh di bedeng. Oh di benteng. Heeh. Aya si Obos gitu. Oh itu bosnya. Urang mah teu duit, mah ngadaguan si Acil we. Oke. Betaheun oge nya si Acil dagang bakso di dieu. Bagus bosnya. Bos, damang bos. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bos. Ai Acil ka mana, Bos? Udah mulai kene si Acil can euy. Masih di luar. Duh, alhamdulillah si Acil betaheun di dieu nya. Oh, rajin tuh di kawe kieu. Sanes bos ieu teh ye. Abi ieu mah lamun icalan di Ciamis, nyapan tebih ti dieu ti Cikarang teh nya. Oh. Lain sekarang si rengas deklok. Oh, rengas deklok. Heeh. Tiasa moal. Biasa, Wak. Sok abi disuruh dikirim bakso sareng peralatannya komplit. Atun wae ditung iklankeun. Anu bade hoyong di jalan. Ai rodana kumaha bos dipasihan deui rodana? Roda mah dikirim, Wak. Dikirim disadiakeun komplit. Sagarupana pokona mah tinggal ngadorong. Nah, Bos kan abi minat di Mandoyok ieu dagang di jalan turun si Acil. Mohon. Tapi ieu kayak mun batur mun di daerah lain nu hoyong eta kumaha? Sok di mana wae ge pono hayang di jalan mah tenang. Aya nomor telepon aya atawa hubungi we Mbah Doyo. Sekarang Mang Jack antun telepon. Oh, mohon gitu. Wah, nungguan si Acil mah. Aku udah keburu-burit. Kumaha tuh? Si Obosnya ngomong atuh sok. Da nungguana ieu. Ngomong kumaha teh? Bos, datang kieu kan si Acil teh. Terus sambetan dina kasih Bang Doyok 200.000. Nah, menawi si Obos dunungan Acil kan dengan pesan Acil malami nya. Nya. Nah, atuh Bos, talangan ku Obos eta mau hitungan namanya katun Obos jeung Acil. Oh, mohon. Gitu. Oh, mohon atuh karunya si Acil lila ku abdi. Oleh pasien tenang ku abdi pasien. Mun 400. Ada sia menikah tadi gua gua. Mohon atuh bos. Nuhun bisanya bos. Amin amin. Mohon nuhun. Salamkeun ka si Acil bos. Siap siap. Ya abi. Lamun bade salamna abi nelpon dieu nya. Siap. Mohon. Mohon. Mohon bos. Yo ngaran usaha teh. Coba geus magrib batur mah geus kareren. Baraso nyepkeun 500 siki deui. Baraso nyepkeun yo 500 siki deui yo. Baso. Anjir, keren sia euy. Aing tadi gitu. Oh, ti dunungan mana ti pabrik? Paling bener kene. Rajin maneh euy. Sok nepi ka jam sabaraha Acil maneh dagang? Aing kadang nepi ka tengah peuting wa ripuh. Oh nya, Aya kene nya. Aya 500 siki deui nyepkeun. anjir. Saat yo. Bae ngesaan? Sok ulah loba. Kita par aing yo. Anjir. Nuhun hasil sia. Nyawa tuh udah baso ikan tuna mah mantap. Aing jeung Mang Jack rek dagang di Kawali Ciamis. Rek dagang Ngobrol anjing nunungan maneh. Heeh. kumaha dibere teu? Ek di rodaan. Ek di barangan. Aing katun daekna sih ka maneh. Maneh betah di Karawang di dieu di rengas engklok. Alhamdulillah betah. Loba ayeuran da. Baso. Maneh sok balik jam sabaraha Acil? Jam 10 kadang mah wa. Anjir, hebat ya maneh guys jadi pengusaha. Alhamdulillah. Ambeh engke kabogoh maneh beuki nyantel ka maneh heuh. Kilo 2. Ada da ucap kangen. Motor tuh ketemu mah daya karunya. Si aing bisa digeleng ku aing yo. Oh, Tuluy ka mana yo balik? Balik aing. Nya. Heeh. aing mah ki lembur wae dagangna. Sok Heeh. hati-hati. Sing we. betah heuh. Heeh. Maneh sing gawat menang jodoh. Heeh. Salamkeun ka bos maneh tadi aing panggil maneh Well, Well. Baso. Nyepkeun yo 500 deui. Nyepkeun. Alah, haru euy. Si bos kemana ya, guys? Balik itu. Halo, assalamualaikum. Bos, di mana? Oh, geus mulang. Naon, bos? Nah, ada abi mah teu boga hutang ka Wadoyok jeung ka Mang Jack. Aduh, si gobloknya baso nanya duitna. Awas deleukeun mun papanggih ku aing diwajak tah, bos. Aduh, ampun atunya bosnya. Assalamualaikum. Anjing, ke obrolin dia si hulu. Ku aing mun kepanggih di dua anak mana lo gundul jeung jabrig aing lah. Yo, uang megat si eta geuning si Benti, si Blencong Slebor geuning. Si naon ngaranna teh? Manis mah. Heeh. Mun aya ong heureuyan teh. Meuli eta heula jeung sirop ya aing haus pisan kali itu tuh. Haus.
Tong lila, Cil. Oh. Bila memandang langit. Mesti mana-mana budak letik. Jangan panggil aku budak letik, Paman. Aku sudah buluan. Oh, rupa-rupanya Anda sudah beli sirup ya. Coba aku minta. Nah. Minta mual. Nah. Minta mual. Minta aing. Minta. Balik. Wah, aing dipalak ku si bencong selebor. Nah dibalak naon kan? Mana sirupna? Heuh, dipalak, dipaksa, dipenta. Oh, nah atuh kawan lain lawan itu si Marisolna. Lah ya udah kasih pelajaran. Luat. Ah, si goblok wani-wani sirup aing. Bila memandang langit. Lalalala. Enak sekali ini sirup dari si kancil. Mantap sekali ini. Aku suka ini. Apa minuman apa ini? Nongkrong dulu bentar di sini. Nikmat sekali. Nikmat mana yang kau dustakan? Aduh, ini mau saya. Naon sia kujuk? Ya, Anjing mau gerombolan anak yuk. Naon? kadang tak. Yo, ngasaan aing macil biragenan ngasaan. Kita apa ya rumah saing? Nya. Balik! Aw, sakit Mas Boy. Aw. Ampun. Aw. Ampun, Mas Boy. Ampun, Mas Boy. Aw. Pansip, tolong Pansip. Aya naon dia? Aku sudah dipermalukan dengan 3 orang ini, Pansip, tolong. Sing bener wa tere, kawas lain kolot. Naon ieu dilecehkan? Keperawananku hampir direnggut oleh 3 orang ini, Pansip. Tolong, Pansip, tolong. Aku takut. Sia lebay sia. Sudah, wa tere, karunya. Lain karunya kunyuk teh adalah sirup si kancil di pajak goblok teh jadi. Sudah pulak-pulak wae lah. Cah garek jadi naon sia teh? Hirup lebay kitu sia main pajak-pajak aing. Golay gara di dia. Dusun ada teh. Deh golay ku aing gara. Nya.